Asik. Ya bos. Enggak apa bos? Anterin saya ke bangunan rumah ke-7. Siap. Pakai mobil motor? Berangkat aja sekarang. Pakai mobil pakai motor? Ayo cepat. Biar cepat. Bos aing teh ning. Pegangin. Oke siap. Cepet naik. Oh, Udah bos, udah. Aduh banggain bos. Kok jadi saya yang bawa? Si bos yang ujug-ujug mawa. Kan kamu supir saya. Ya siap bos. Ini bangunan rumah yang ke-7 saya. Mana yang kerjanya bos? Lalu saya gaji gede. Yang kerjanya mana? Mangkrak. Yang kerjanya mana? Lem lain bos. Smackdown. Yang kerjanya mana bos? Ini gini aja deh. Cari yang kerja baru. Oh siap. Yang lama saya pecat. Siap. Sini aja tuh, bos, duduk bos. Udah pegangin tas saya. Gimana bos? Gimana? Bos? Gimana? Saya mau bikin ini villa penginapan gitu. Ide brilian bos. Bukan mau beli mobil baru. Ada ini nggak? Apa? Gimana? Carilah lahan-lahan yang bagus gitu, strategis. Ya, ntar dicariin tapi nggak janji ya bos ya? Kamu mah nyarinya yang masuk mobil, strategis. Iya, nggak janji. Oh bagus. Diusahain. Ide bagus. Ide bagus itu. Berapa hektar bos butuhnya? 2 hektar cocok kali ya. Oh, bagus. Cukup. Sekarang carinya apa? Gimana? Sekarang apa gimana? Secepatnya. Oh siap. Udah berangkat sana. Tumben nyambung. Biar Siap. supir satunya lagi yang jemput saya. Oh ditinggal? Ya, ini tasnya. Ya. Hati-hati bos. Itu ditanya hati-hati. Udah berangkat. Ini aku udah nelfon Mang Cakro deh sahibnya. Sebenarnya di mana nama ayah wae biasa nama. Coba posisinya di mana coba ya ayah aja. Mudah-mudahan ayah di mana ada. Kondisinya gede ieu mah pasti. Ih, tadi angkat di Mang Cakro teh. Sibuk sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Cakro? Ya. Ayah naon, Wak? Ayah bisnis ya. Ayah nu Bisnis dijual naon itu? tempat mal. Jual tanah. Tong sitana, untuk ente ge kok yang dijual. Eta geuningan terubah-ubah ieu Mang Cakro. Ieu mah pokona mah luas, butuh tanahna luas. Berapa hektar? Kumaha? Berapa hektar? Ya Mang Cakro boga tanahna berapa hektar ke urang kondisikeun ieu. Japukna gede. Wow. Atuh sugan we ka beuli toronton. Enak ieu we dah. Ari serius teh Kumaha? mah. Tanah mah aya, anak tinggal ngontek si Hajing ke lemtu ku ana ditayang ka imahna. Ente di mana, Enak? Iya di jalan. Emang posisi di mana atuh? Abdi ka rumah? Kadi tuh. Oh siap. Udah ngobrolkan langsung. Siap. OTW apa nama ieu mah? Udah dililakeun. Siap. Yo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap ieu. Aya ieu Mang Cakro. Let's go duit. Kami datang. Assalamualaikum. Jadi. Hei, Mas. salam. Aduh, alhamdulillah. Sakit.
nangtung deh. Cari nya. Hatu diu wah calik. Naon itu maksudnya jangan saha taneuh teh. Boga bos kan ayeuna mah boga bos itu alhamdulillah digawe jeung bos. Bager. Itu neangan invest hayang nyeun pila cenah. Nyeun pila. Nya. Daerah mana hayangna? Pokoknya mah strategis masuk mobil we dah. Daerah mah yang penting asup mobil we. Asal ulah di gunung di panculik atuh. Aya eta tanya. Urang tinggal kontak si Haji lah. Penting mah hargana bener aja bener tuh ulah nanya unggul gitu. Masalah harga mah mungkin bos abdi langsung survei we. Mah Reungit. Karang ieu mah karang. Karang tiba heula ya karang di dieu. Iya. Kumaha jadina? Pokoknya mah geus lah area geus bener puguh teh mah. Kurang di kontak si Haji, lamun teu ditayang si Haji deh. Nya. Oh, percepatkeun komisina. Siap. Ini masalah japuk. Mantap lah. Berarti ayeuna abdi balik deui ka bos. Ka Mang Cakrut apa teleponan tempat apa kumaha? Pokoknya mah kayak di kabarna langsung janjian di lokasi dah. Oke, siap mah. Gila. Hari sakeuna bener mah ulah sok. Serius ya Mang, serius rungit nih lu baru rungit di dieu nih. Banget ente kok sereungit. Kayak kabarna ya. Oke, siap-siap ya Mang. Awas ya wadul, ho. Beneran serius. Serius. Ya. Ya. Siap. Yuk, assalamualaikum. Emang aing angling dharma itu kecil. Mudah-mudahan jadi. Assalamualaikum, Bos. Bos, ini dia kene. Ini sini aja. Dari mana kamu? Sini, Bos, sini. Di sini, Bos. Takut itu nggak ada orang. Kan suruh nyari tanah sih, Bos. Katanya mau dijemput di sini. Aduh, karena telepon. Cepet, si Irawan udah datang. Kayaknya ini deal ini tanah udah dapet ya. Ya udah pulang aja, Bos. Kenapa nelpon supir kedua? Ayo pulang di motor. Kita tinggalkan ya urang. Bos. Ayo bareng di motor, Bos. Kamu duluan aja. Tanah udah dapat ini, tinggal survei. Kamu duluan aja, saya masih reply. Siap. Duluan aja. Duluan. Iya, Bos. Dipatokan arek dijual sugane atuh aya da si Cakrut fotoan heula bari jeung di posting sugane 50 juta nah dijual dah pokoknya mah mantep ya taneuh lah sugane lah amin. Nah Aya si Haji di dia ya. Wajib. Yo. Wajib. Yo. Wajib. Yo. Woi. Oh. Aduh. Dong, Pak Haji. Alhamdulillah geus berapa tahun yuk karek hadir deui. Biasa, Pak Haji. Wang. Kumaha tanya teh laku enak. Teu acan yuk karek dipoto-foto karek diposting sugan gitu aya. Kebeneran aya Pak Haji. Aya nu neangan. Mohon terus Ngobrol lah di itu, Pak Haji. di dieu dah bari ningalian ieu pan tempat. Yo, Kang nya upami aya nu meser nya ku abi plus sutet. Ajibnya. Jeung ieu Oh, jeung eta tanah pan kasupkeun tanah abi eta. Siap. Siap ya. Hayang baraha kamari teh? Kamari teh pan 1000 meter ya. Heeh. Hoyong nama 4 triliun. Wow. 4 triliun. Cuk Pak Haji teh atuh. Naon? Sugan burung. Sok kumaha. Aya. Jadi babaturan. Mun, Telepon bosna neangan taneuh. oh kebeneran atuh. Ari ngareungeuk mah ajang ngurebkeun Pak Haji. Heureui Pak Haji. Heureui. Ngurui wae. Kieu nama ya? Ya. Gampang carita. Kumaha lamun di Sherlock orang sana langsung Oh, datang ke dia. siap atuh langsung lah. Nya, siap. Badas dalam. Henteu Pak Haji. Bener pan di Pak Haji? Nya sadayana jeung eta lah bonus sutet. Tongkoho. Oh, siap atuh eta 4 triliun ku abdi di pasihan 1. Teu meunang beak banget siapa lain. Mantap.
Oh, siap ya. Siap. Ya, Ya. Sherlock. Ngeser orang Sherlock nya. Ya, siap. Kedap ya. Ah, deh, oi HP na, oi. Aik langsung diganti kalau menang komisi di Pak Haji. Siap. TWC-an. Piraku HP WC-an. Atuh baseuh. Ayo, Bro. Tos. Siap dah. Geus kakirim Pak Haji ye. Geus kurang di Sherlock. Ya, siap. Paling lamun Sherlock pan sok teu akurat, bisi noncolona di mata Pak Haji gitu. Kira naon meureunnan. Oh, yes. Asal jadi we lah. Siap. Nyalira Pak Haji. Opatan. Nyalira. Opatan. Ya, serangan. Nanya teh kamu na wae. Pak Haji mah rubah-rubah. Naona Kos tembok. Budak di mana budak? kamari tanya nu pas harita eta tanya Heeh. nu di titah meser sikat. Heeh. Tuh itu balik-balik deui. Itu balik-balik deui. Muhun ku abdi tos diposting na Facebook, orang hilang karena berita teu aya wae ka mana nya. Atuh duka Pak Haji, pan abdi nu nanya. Sugan Budak ka mana? gitu. Heeh. Jadi heran kudu hiji-hijina di bari bonge ge. Bonge. Pan apal serangan titah meser kopi ngemul es. Oh, berarti pas Pak Haji ngomong titah meuli sikat teh bawa-bawa mangkat. Urang sempet kapanggih jeung Sohib ye, si Agel jeung si Ruslan. Curang teh geus di mana? Terus dilebak cenah kieu cenah kitu. Oh. Ngan teu ngobrolkeun budak di dinya. Eta teh. Oke, punten Haji. Mainan geus deket di dieu cenah Pak Haji ya. Ya, Jeung si bosna. siap. Kurang tinggal di hari punya kedapnya. Ayo, Pak Haji, sok, mang, tanpa ayo. di dinya. Ayo, ayo. Pak Haji. Urang norek mangkat Pak Haji. Pak Haji Abdi diuk we. bade ningalian ieu. Oh, Siap. Ulun bating ditinggalian Pak Haji. Ya. Ya, kedap Pak Haji ya. Ayo.